Roll. Tah, sok. Action. Bro, ngawangko ngobrol urang parangkesnya neng ya. Jadi pemicari kue itu ada cara apa gitu nya. Dupi itu teh di pali-palinan bumi itu kebun saneng ya. Kalau misalnya kan si Abah Oh, tapi urang ningali cowok lagi seueur geuning neng ya. ya teh salaras nama kemarin teh atus panen bapak sakali Oh. caut-caut teh. Oh, Tinggal ieu mah tuh tinggal nu aralitna nu kacan asa. kantun ya teh pengurusanana we pangisen. Eta Action. Naon sih nih? Ayo sok. Action. Iya aduh bapak iya punten meni seueur sampah kieu ieu teh barudak mah da ai urut ngarokok kieu teh sok dialung-alungkeun. kadang-kadang mah teh kengingnya. Padahal tuh disayogikeun nu teh tempat Mau sampah. pamika solokan mah teh kenging pisan eta teh. Ya, Soalna kami datang hujan teh pasti banjir gitu nya. Mangpet eta solokanana. harusan Gitu, caket kadang rohangan tadi dia mah. Dupi neng terang teh ya nami jauh, nami na jauh. Oh, kadi itu malik kadi itu. Tuh kadi dia tanya. Diset lagi turun. Nah, udah ngiring turun neng. Ah, neng terang teh. Oh, ke tengah. Aku udah jalan lagi gitu, Bro. Hmm. Oh, gini dia. Kalian ditangkal tahu eta ka sampo geuningan ieu neng. Iya, iya, si Abah ieu kaluman teh sok segala dipelak bapak teh. Sampo roti terus pisan. Nah, ieu cau kira-kira neng apa teh ya cau naon? Kirang apal deh mah da sok si Abah ieu teh. Seperti mah cau we nya. Tahu naon tuh bapak ieu? Tah, ieu teh upami turun dina bahasa Sunda mah cau galek. Oh, Galek kata napi pisang tanduk. bahasa Indonesia. Pisang tanduk. Tanduk. Anu sok didamel Lantak. pisang crispy. Oh, Pisang crispy. Oh, ya teh awis pangaosna teh nih. So, itu saya pisan abah itu melak jauna prospekna bagus gitunya. Itu sarupa. dan tapi bapak ieu teh da seueur nya sami ieu teh sadayana. Kan Apa urang, beda? kan urang tinggal lian heula. Sok. Tapi bapak itu kan seueur tuh nya tangkal caut teh. Ieu teh sami apa itu sih? Coba urang tinggal lian heula. Oh, rupa nama ieu teh cau teh sejenis geningnya. Sarayana sakotak teh ieu teh uang lebih langkung tuh 50 tangkal, sarayana cau galek. Semuanya pisang tanduk, guys. Ini harganya mahal sekali lah, lumayan. Lumayan. Biasanya orang kota itu suka sama cau tanduk ini. Ayo neng kesana lagi gitu. Ah. Elah, Oh. Action. elah kok. Oh, no. Oh. Tok. Ya, Neng. Ya, Neng, kesana lagi ah. Ya ya pak. Tuh, Neng, masih ada itu pisang. Oh, kalau rasanya tuh acan kolot bapak. Oh, jadi biasa diala aja ya? Biasa, kena aku Wah, di peuyeum. Mana kita biasa di ala aja nah. Kan taboing enak jauh gitu ya. Aduh, nggak bisa, aduh. Bias. Ada kali kirinya. Tapi dia, ya tarik dulu ah Pak. Betul ya. Action. Ya mangga tuh bapak. Ayo. Lumayan.